cek gedung kali sambung pagulingan Cek cek nong. ya pagulingan patetetan samya murag sami murag balimbing Balimbing. jeruk manis Cek cek nong. jeruk manis gentruk galuru kapungkur mapai raratan nu baheula di Kiwan Mustari ningang mangsa nu sampurna kacarios disalebetan karaton nagara Astina Astina. sasatna guru panawasan Kurawa nyata kasepuhan Marsikomayana teu damang wales numutkeun ieu para Kurawa nu disasepuhan nyata Kursi Bisma dur sasana Sudana Citra Yuda Citra Soma Citraji teu kauwuh di Patikarna gunerangan dikalelei kede arta pertelayar si kombayana nu dipangkon ku Aswatama ngandika Asep Aswatama iman pamirsa Cek nong. itu inung maneh jeung aki maneh Aswatama narembongan deui buah-buah anu rek nyabut nyawa ama hiji dipinanggikeun jeung poe akhir anu ngalung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maut pingarandeunana Udah gitu ketan. numutkeun cekolot anu beunang dipercaya nyaeta kolot anu legok tapak genteng kade Alah. itu hartosna legok tapak genteng teh teh seueur pangalamanna kitu kayaanana gunerangan dika Eca nira Eca nuju raos nira saprapanepun aya Lamana. nyaeta nu kumlayang anu bade nyana Resi Kombayana ti nagara Astina Asmaranya. kakasihna nyaeta Senopati Jagalpati penjelmaan Hyang Otipati Jagatnata anu ti sawarga Maniloka itu kayaanana disarangan nyaeta kupatihna Jagatrasa anu parantos duginya ya ka nagara Astina Sampurasun Naon jam rape. sabenerna kaula teh nya ieu sasatna nagara teh nya keur goncang di nagara Buana Raksa Aya naon anu kakasihna nya ieu Prabu Sanghyang Purbawisesa anu parantos ngalingihan tahta kerajaan Sang Hyang Otipati Jagatnata bimahnya ieu sakalangkungna parantos Resi Kombayana parantos diiwatku nyaeta Jagat Sepi kantun nyaeta kene dianjuang siang paranti nyokot tinggalkeun mangsana datang sampai deui kacarios di marga Sopana marga eta jalan Sopana. Sopana alas pringganing acala sang nalendra kesna Arjuna Gatot Kaca teka kantun para pawungan Semar Sapala Putra maksad ngalayat kasepuhan guru panawasan Kurawa nyaeta kakasih Marsi Kombayana saparantosna ya Resi Kombayana di damangkeun deui ku Resi nyaeta ku Sang Hyang leungit kacape datang ka bunga ieu Aswatama kitu kayaanana kantun anu obegalan pati nyaeta Pati Jagat Sepi sareng I Semar Badranaya air monding rarakitan dir kuda papasangan Serek Sumeredan silih panting silih gebug silih tajong naon ari asalna manusia ari asalna manusia teh tina mani nu ngajadi nya anu janten cukang lantaran nati inung jeung ti bapa inung tunggu rahayu bapak tunggu darajat kitu numutkeun ieu Semar Badranaya saparantosna ieu dijamak nyaeta ku Saptarenyu mulih ka Jati mulang ka Asa Kebo mulih pakandangan muncang labuh kapu Dadia Sang Hyang Batraguru kitu kayaanana atuh ieu Jagatrasa dipun tembak leungit Tri Anisa Jati Ical dan Dadia pusaka layang jamu sekali musada lambang keagungan negara ngajodona sareng caringin bodas nyaeta nu di nagara Amarta nu janten rajana teh aya sanes rakananya Prabu Yudhistira ari putrana nya putrana Pandu teh sadayana teh 5 anu 3 ti Kunti anu 2 benten ti ibu ti Madrid kakasihna Nakula Sadewa kitu kaayaanana
alah posisi ekonomi kerja masuk pandemi jeruk teh kumaha ieu carana nya kasaha ya jangan dituduh bisa menyiapkan kena usaha yang babari akulon wae gitu kasih abah gitu orang tepungan sigan keur aya kenal naon ieu teh Kang aduh nyala saya kieu nya aduh puguh we nya di sisi sawah enak ieu cik atuh kumaha urang teh urang neangan cang diusahaeun meh babari Kaya ya. Dari pikiran bingung mah temen ditungtung. Sudah nu taya ieu naik sudahna. Ningali nu di lemur. Hujan jeung hujan. Datang cai meuretan, datang cai meuretan. Eta nu jadi intina. Tah mun kitu carana mah urang teh daripada nungguan sawah keun wae sawah mah teu kudu ditungguan da mah mau keun wae daripada nyat paman sawah mending kene urang kene silaturahim ka si abah sugan urang teh jeung sugan ikhtiar mah urang teh geus nya manggobi iya nyata eta gitu keur mah masa enak virus orang kieu ieu urang we teh sugan nih atuh aya Aya solusi bong-bolongan. da aya bong-bolongan bener tapi lain bolong ya aya bong-bolongan Nya sugan Bong-bolongan. aya bong-bolongan. keun ari usaha mah da urang teh pan ikhtiar masa popoe ge keur pan keur dipaju gitu kan ayeuna mah urang silaturahmi we kasih abah yeuh daripada cing di dieu nungguan sawah mah Ayo urang kasih abah we ayeuna mah tepungan heula ayo. daripada nungguan sawah mah Yang padang luan sawah di dieu. Orai-oraian jual leor ka sawah. Orai-oraian jual leor ka sawah. Eueup-eueupan jauh keneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Jang. Melawas tilawas abah teh geuningnya. Badamang, Bah. Alhamdulillah, Jang. Sehat, Jang. Sehat. Alhamdulillah, heuh sok Jang atuh. Atuh kana disaung daguan atuh. Alah, ya Agus. Kumaha, Jang? Sehat? Alhamdulillah. Oh, syukur. Oh, dibalik ya, Bajang. Kudu teh ujang ka abah. Cok, Jang. Sami-saminya, Jang. Cok. Oh, Jang kaitu disaung, Jang. Meni. Lawan. Aduh, lain Jang, kemarana wae atuh teh mending ngampleng ka abah teh. Kemarana wae ujang teh mending lawas tilawas abah teh subuh mangalam-alam ka mana atuh. Bah, itu ka mana? Nah, aya naon ujang ka dari ka dieu teh bisi eta. Bingung kunaon bingung teh. Bingung teh geus datang hujan. Heeh, nah. Nempo palapon amuradu. Oh, gitu. Terus unggal isuk meuretan. Ngepel merenanya. Oh, cing sabar we, Jang. Eta teh yang jadi inti nama. Ieu teh lain abdi lain joledar kanu jadi kolot. Heeh, nah atuh diarep-arep ku abah teh tara datang. Gitu. Tah ku eta anu jadi ieu nama. Celana mah bah. kami we bah bagi masa pandemi kieu mah teh aduh izin mah izin ka ieu teh jarang silaturahim tempo aya pangabutuh tunjung anjing jadi kolot teh Ieu sami hayang boga pamajikan bah kumaha atuh. Ai Jang Bobi teh tadi kadu istri. Eta acan. Oh, nuhun we Jang, aya emut we ka abah ayeuna geuning daratan ka dieu, parane teh heueuh lamun pikirna mah mana teh hirup aya ka susah barenya. Pikiran ke baringung. Ku abah teh ka kuping tadi ningan Agus nyaritakeun cenah saung reuneun rek runtuh. Lalu ya Jang Bobi geuningan heueuh hirup teh ngaduda we ana teh. Oh, hayang di rumah tangga banyak. Hayang rumah tangga deui kumaha teh Jang ya sami. sami lancar Hayang mudah cing heueuh gitu we.
teh ngan hampura da abah teh tiasa mah teu ngan mudah-mudahan we atuh silaturahmi aranjeun ka dari teh marane cing dijabah ku Allah nya da abah mah cek bari basa lain munang saraya kajin kasih ruman nya da abah wing ka Allah da abah mah teu tiasa naon-naon nya da ning tadi ka kuping ku abah oge haridep teh geuningan udah kasusahan teh beureut tumpu geuningan masing-masing geuningan eta kupas mareng geuningan kada pangi di mana tadi eta pernah ke didinya di gang ke narungan sawah geraba hiji aya ngomen iman hiji aya kawin tapi nunungguan sawah tapi ditungguan sawah mah orang ka dari eueun atuh sawah mah sawah batur ditungguan teh naon cing jadi ibadah we urang mah aya nurun sawah baturnya sugan we jadi rezeki keur urang ku syariatna darah tangga dieu Allah ngaijabah kana pemaksudan hidup nya ngan ampura ieu teh abah teh si amu keur areueuh teh bisa ngangku ka jero iya satu nuhun tadi teh keur ngalongok buyut tadi teh si amu teh ka itu ka belah kieu malan imah da abah teh karek jauh di sawah tadi teh tos biasa we ngeprakan hama di sawah teh pengen ada tangga di si amu ning dikunci pantogeun ieu tuh dan nya kitu aki-aki nyari kunci tadi si amu teh ka mana jigana ngalongok buyut jigana jang ampura nya geuning da abah teh kayaan ieu ieu keningali alamanana oge sakieu sumpekna da mah kieu we nyaung-nyaung jeung si amu teh ayeuna mah nya cik jang yan eta aya amparan dipipir ampar ke dinya meterin gara dinya mangga ku abi rancana palih mana bah tadi pengkerta iya nah gitu ampar ke dinya tah amela luasa kadoing mah geura eta mah dinya we sok jang ampar teh jang amela luasa geura ngobrolna keun di luar oge nya meh temanna iya luar mah urang teh meh ngaroko bebas ya atuh bah ngawas we calik mah bah ya pun tajang dina samak jang samak samak besok balik oke abah mah lanan balang syahra eta keur ngaringkol abah urang neangan sugan ayahnya tadi ya geus nata ada abah mah ieu we geuning paragi abah mah khusus geuningan taraan we eta keun we barudak mah dina tah ngariung dinya jang ngariung we di dieu nya da kumaha nih tai kolot mah kieu we ieu aya kulit ipis saleutik lembar jadi mangpaatkeun we ku abah teh geuning keun urang ngadarongeng we nya urang ngadongeng urang solusi nyari abah mumpung tos ngariung ke urang dinu lapak nu raoseun di tempat nu raoseun kumaha cik solusina manawe da abi teh nyariat mah panginten kedah nyari hakikat mah da anggar urang teh ka Allah mohon tah sugan aya solusi ti abah mikeun kanggo urang ieu tiluan ieu khususna mah panginten ya mudah-mudahan we jangan kaluarna nya amin da abah mah cek tadi ge abah mah teu tiasa kan mudah-mudahan aya jangan keluar heuh jalan ngobrol sing aya manfaat jeung maunatna nya khusus ka Jang Ian ka Jang Agus ieu Jang Bobi da tadi nyaritakeun ka abah nya nyaritakeun segala masalah tapi abah ge naon aya urang mah kudu yakin we kana hijinya ka Gusti Allah urang menta ka mantenna bage kitu abah geura sami nya Jang Ian tadi teh masalah naon anu ditakeun teh mau ieu posisi jalan teh panginten aya menuju masa pandemi kieu mah nya Jang Ian teh masih kan icalan masih keureuyeun we Jang alhamdulillah abah dikeureuy we urang teh sanja ibadah bah insyaallah bereuna aya mah kieu Jang Ian ku abah urang syariatannya urang jam munajat ka Gusti nu mah sucinya da abah kecek tadi urang nyuhunkeun ka mantenna urang munajat Jang Ian mudah-mudahan aturan usahana cing dilancarkeun seperti hari naon sabda Jang Ian teh boga tanggungan pandi keluarga anu sarakola Jang Ian teh nya sabari je budak aya Jang Ian alhamdulillah dua bah alhamdulillah eta teh rezeki Jang Ian rezeki eta teh nya titipan ti Allah mata kurang kudu dimulai
Di antarana urang teh berusaha kudu banget. Da sok janjang ieu datang ka abah ge upami teh usaha membodek ti mana rezeki mah datang. Dari rezeki mah datang ti langit. Nya, angger datang teh kudu ikhtiaran. Di samping urang sabar tapi bari ikhtiar. Tah kitu jangan nya. Hampura abah ye magan yang mudah-mudahan cing aya manfaatna. Insyaallah meureunan ku abah urang sareatan di bulan dinya. Oke, meureunan ku abah urang di pasian hiji-hijinya. Da ayeuna Jang Agus, balik Jang Agus cing ka Jang Agus ayeuna. Ya, anu tadi nu dicaritakeun ku Abi bah. Anu jadi bingung teh. Eta ya saung erek runtuh. Datang hujan, urang teh ngepel. Bala locor beureunya. Abi rek minta kitu ka abah. Anu jadi bolonganana kumaha. Jang Agus masih kena sok dagang. Masih. Alhamdulillah, sugan we atuh syariatna ku dagang. Hakikatna ku Gusti aya rezeki anu teu disangki-sangki ke Jang Agusnya. Ka Jang ieu anu ge sami nya. Mudah-mudahan we awang ijabah kana paneta Jang Agus nya. Cek tadi kita abah mah teu tiasa Jang Agus nya. Da sagala pagi Allah anu kagunganana urang suhunkeun we ke urang sami-sami munajat ka Gusti Mah Suci nya. Kahartos pisan ku abah naon ujang datang ka dieu teh geuningan abah teh prihatin namun kieu mah ngan mudah-mudahan we urang prihatin ieu teh cing mangi kabunga nya. Saat cing kabunga cik ngomong Ari Jang Bobi. Tadi teh ka kuping teh abah teh nya maklum ai geus kolot marah kurang dengar Jang Bobi. Kumaha ieu? Cara teh kumaha yang pemajikan teh kumaha ieu? Jang Bobi teh can kadu di istri, saatosna dikandung kudu itu teh. Kada pipayun teh kantos nguping abah teh nya dangu cenah Jang Bobi teh cenah pisah jeung istri teh. Nya balan itu 200 gaduh deui nya. Atos ai Jang Bobi teh acan. Kumaha carana? Naon disebut teh janjian naon teh? Disebut teh jomblo teh. Jomblo meureun Jang Bobi. Mudah-mudahan we nya ku abah doakeun. Jang Bobi cing buru-buru menang naon? Lawan amin. Kade lawan lain ulah ka domba nya. Ulah ka me. Ulah ka hayam nya. Tapi urang kudu ka sama makhluk Allah nya. Makhluk anu sampurnanya. Didoakeun ku abah. Cing menang bidadari Jang Bobi nya. Da ka artis pek tambahnya. Lain sorry, abah mah dari tas teh. Doakeun ku abah. Urang sami-sami urang ketawasu beureunya urang nyuwun ka Gusti. Mudah-mudahan we haridep teh cing dijabah panana teh jauh-jauh datang ka dieu. Meureunan aya langkah niat nu sae nya. Urang teh rek nganapakahan nya kana kewajiban dina rumah tangga. Terus abah teh da aya mah maksud dan hidup geus kaharti ku abah. Meureun abah ceuk nyareatan nya. Mudah-mudahan syariat ieu ku abah cing dijabah cing syariat cing dijabah ku Allah nya. Sok anu Jang Ian kitu ka itu ka tempat kitu ka zaman ka itu. Urang eta urang Ian da urang teh kudu ngabersihkeun diri nya. Ayeuna masuk Jang Ian wudu heula. Ge ku abah meureun rek di eta di tawasulkeun jeung nya. Sok wudu heula Jang. Di dieu we tada sada bersih teh cai teh ke wudu masuk. Eta jam tangan bisi eta kan heula. Gitu. Aduh, cikan simpan di ku abahnya. Sok buduh heula kayaknya ke ku abah di eta. Kurang eusian ku abah sakalian. Nah, ieu teh dimaksud balong kahuripan Jang Ian. Balong kahuripan jeung hurip teh sareanya. Nah, tos eta satu. Sok Jang Ian, kadinya hareup ka abah. Cik, ku abah urang eta nya. Cik. Tos enak mah sok ka itu. Nah, kanya sok wudunya ke ku abah urang eta dieu. Tah ieu teh Jang Agus disebut balong kahuripan ieu teh sebutannya. Muga-mudahan cing hurip anjeun sarirana nya. Ku abah di eta nya.
cicing cing Puh, sia terus sok sok jeung bobe ka dia nah mana sok nya tamaseur ajang ame bersih ame kasep ujang teh nya ye buka ye tanah ketuna ye jang sok nya tak kitu euy jang gedah ibak ge mah subuhnya urang teh ibak kayung-yung ieu mah keur ganteng keur kasep teh jang bobi sok jang cicing ku abah urang jiadnya jangan ujang payunya cicing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cicing. Oh, anjeun mah kudu rada paten. Ieu mah cicing. Iya. Sia. Direget cing jauh si Bobi. Sia diar, guys. Aya mah. Aya nama Jang Ian, Jang aku, Jang Bobi, tadi ku abah aranjeun teh sareatan mudah-mudahan we nya cek tadi naon paniatan hari dap teh cing dijabah ku Allah nya. Urang sakali di urang ngadoa ya Allah, mudah-mudahan naon pamraksana ajeun cing di hari dijabahnya. Amin ya robbal alamin. Hampura nya yo. Allahu akbar. Al-Fatihah. Hatur nuhun ka anu tos nonton. Tong hilap dukung channel ieu supaya leuwih maju ku cara like, share, jeung subscribe.